ngajak kana ngaji ieu haul Ki Haji Kirmani. Bahasa haul itu setahun, aya sanatun setahun, aya amun tahun, aya haul tahun. Dasarna adalah ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baqi haulan. Kangjeng Rasul selalu aktif setiap tahun ka makam baqi haulan. Lamun dina bab balik disebutna sanah alamatul balagi salasatun tamamu khamsata asyara sanatan. Harapal ya, kita bisa pindah harapal. Ini santri lah ini. Santri. Ibu-ibu hafal sapinah. Tapi sebelum haul kiat orang datang ke dia dalam rangka cinta ka ulama, cinta ka kiai. Lamun hayang terang nama Kiai Kirmani itu ada ulama besar di Persia namanya Syekh Kirmani. Syekh Kirmani adalah ahli tasawuf. Beliau adalah ulama yang sangat hebat, disegani di Iran sampai kata-katanya sungguh sukar untuk dicerna. Minimal ayat dina sarah-sarahna kitab Jawahirul Bukhari itu loba pisan tukilan Syekh Kirmani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang cinta ka kiai jisim kuring bade narosela cinta ka kiai, cinta ka Ki Haji Kirmani, cinta ka Ki Haji Kirmani, cinta ka ulama, cinta ka ustad, cinta ka Kang Jalal. Cintai ulama. Rasulullah mengatakan tadi man akramal ulama faqad akramani. Saha jalmi anu ngamuliakeun ulama, mencintai ulama, sarua mencintai aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah. Saha jalmi anu ngamuliakeun ka kuring berarti sarua aja ngamuliakeun ka Allah. Saha jalmi anu ngamuliakeun ka Allah dakhalal jannah, bakal diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia jalema anu cinta ulama hirupna pasti bahagia. Urang deketan tuh Ki Haji Muhyiddin kamana ngilu bae pasti dahar ngeunah, sebab manehna disuguhan ngeunah. Tuturkeun ustad disuguhan ngeunah, urang ngilu ngeunah. Matak disimkuring tuh susuguhna subhanallah aya naon dari teh cau jeruk akhirat di dunia. Ieu urang awali ku dongeng heula. Baheula aya jalmi anu cinta ka ulama, cinta ka kiai, tapi orangna sangat miskin. Orang miskin cinta ulama. Mun tadi Ki Haji Edi naros urang sedekah baraha cenah ka haul. Mere sedekah naon ka haul. Aya jalmi miskin cinta ulama. Subhanallah, begitu mencintai ulama hayang manggil kiai ka imahna ngan teu boga duit, da tetep bae manggil kiai kudu ngongkosan. Ieu mah keur cerita ngumpulkeun duit 1000 2000 satahun menang jutaan, dipanggil kiai, assalamualaikum yai. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Saya dari kampung anu, sengaja silaturahim hayang manggil kiai ngadoa di bumi abdi. Ngan perlu diketahui bumi abdi reot rumah miskin teu boga naon. Cek kiai mangga iraha malam Jumat ayeuna datang. Begitu datang malam Jumat ba'da isya disuguhan dahar jeung cobek cabe hejo. Lada teh coba. Cobek cabe hejo. Subhanallah, dengan lahap kiai dahar. Cerita nu gaduh bumi kiai sare di dia uihna subuh mohon siap amma siap ngadoakeun jam 12 peting beuteungna kakerbekan kerbek ciri hayang naon eta modal lain modal cek santrina pusing ngelepus bari ngising
geus ngalepus deui bae ya. Ngalepus bari insyaallah moal bisa ngalepus lamun rokona eueuh. Ngalepus bari bisa. Ari kitu rokok meunang. Oh atuh ieu mah ahli rokok kabeh. Sampai make dalil Al-Qur'an warka'u ma'arraqiin. Padahal kita sujud dengan orang-orang yang sujud, ruku dengan orang-orang yang ruku. Kamari di simkuring ceramah di Cilamaya, pas jeung kiai di Indramayu, warka'u ma'arraqiin, rukuklah beserta orang-orang yang ruku dan ngerokoklah beserta orang-orang yang ngerokok. Masya Allah. Menang kiai, menang. Naon dalilna? Ar-raqu ba'dal akli yajuzu indana bisamsi awil jarumi awi sampurna. Boleh silahkan pakai rokok naon baik. Lamun hayanganna wa in turid ziyadatal ladzati fahtalato bi atharil qahwah. Lamun rokok hayanganna campur ku gegedoh kopi, kopina eueuh rokona eueuh pan riweuh urusan. Ieu mah supaya hudang gitu. Disimkuring ngarokok henteu ngok abdi teu gaduh WC. Di luar garimis ama kedah di mana atuh ieu amang geus teu tahan. Runding nu boga imah. Wios ama miceun modal di kamar abdi. Asup eta kiai ka kamar nu boga imah. Teu ditehel da kamarna. Masuk nongkrong kos kumaha miceunna kiai geus teu kudu dipoto. Keluar kiai ke dapur, ama tuh di dapur aya cai keur istinja, aya keur cebok, aya keur wudu. Kiai wudu ngadoa jeung sajabana, maaf kotoran kiai uih diongkosan, beres kiai uih cek salakina nyai teangan lebu hau pengki sapu urang miceun tai kiai. Pan urang ge baheula lamun miceun diburuan lain. Nya bener teu? Diburuan, disapuan, balangkeun we ka kebon. Dibuka nu boga imah molotot. Tai kiai koneng. Henteu bau koneng. Di deketan nyongcok. Di toel tes. Ternyata eta taina kun zahaban jadi emas. Ngadadak eta jalmi nu miskin menjadi orang kaya, menjadi orang yang benghar gara-gara datang kiai. Hayang ibu benghar, panggil Kiai Haji Muhyiddin, kita modal di imah urang. Awakna gede.